Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, simkuring topik Faturrahman menuju aya di Karangresik gitu, di bumina sepuhna Raisa anu kamari kaselir janten piunggul kadua ngadongeng festival tunas bahasa ibu tahun 2021 anu dilaksanakan ku Balai Bahasa. Ieu bumina ya. Bumina teh aya makam keluarga itu 36 meter anu tak canrengse gitu kan. Tak ieu urang rereongan direngsekeun kali lebetna ya. Tos bade ngawitan dia. Ieu Bu Yayat anu dipercanten ngokolakeun bantosandana ti teknik bahasa ti alumni asrama WMBS sareng ti pramukanya Bu Yayatnya. Di pramuka Kota Tasik. Jadi itu ya ruang tamu, ruang tengah, tadi kamar. Itu Piala Raisa tuh juara kahiji lomba ngadongeng, iya lomba ngadongeng antar siswa SMP Kota Tasik. Di kamar kedua atau hasil rencananya bade ditaikeun ka luhur tah kadi luhur di dia ada majaman margi taya tanah di kaditu dapurna ngiring ka tanah kagungan wargina namun aya makam 5 teh. Aya makam 5 tuh. Pokoknya tinggal di gada. Tadi dapurna ketika mati asa di Anggo. Tapi saya jahulan jadi. Mohon. Abi kita terang enggak karena sekarang dia nih tadi. Ya mugi-mugi enggak yang saya bumina apanya. Amin. Ya kan tuh sekolahnya kantun barang dah si bapak kan Rahman Raisa ya. Kan ajeuna didamel di toko mebel. Ahli kada mau kue mah. Ya kue. Kursi, lemari gitu kan. Sakitulah anu minangka laporan kanggo ka wari-wari sadaya. Paniatan urang kau ngabantos saja kan Pak? Pak Kamil. Kulan? Pak Kamil. Rahman Raisa, urang dukung, urang dede. Margi Raisa teh baru bakat anu sae dina bidang kesenian Sunda khususnya ngadongeng. Ieu biar naon Pak ieu teh? Ieu teh aksi madian dakwah. Tuh. Juara dakwah kan tuh Jawa Barat kayaknya. Jawa Barat gitu. Menganyakar Raisana menuju daya di bumi. Sama gitu. Enten emutan tuh enten. Aya teh abi lah enten rezeki teh aya ti urang kali abinya dipikeun Mohon. sadayana. Teman-teman. Jangan kedah gitu Pak. Mohon kedah gitu kedah sedih kedah Asa kumaha. disemangetan we barangkali nanti kan. Bade bobo sesaat tadi anu tadi murang kali abi. Ieu alhamdulillah. Mohon. Yang rezeki sarereakeun teh. Alhamdulillah abi tos diparios mah. Biasa mah Pak kali itu kali di kamar teh maksakeun gitu. Alhamdulillah diparios. Lanung nagakeun nih. Hari abi mah painten parutin tiap pinten Jumat kan dulu aya peseureun dipasihan ka meserna terus upami tiap sandeng saya kanggo tukang dibayar deui saminggonan terus gitu paintennya. Sapona saberesna. Saberesna gitu. Ngan abi penting ngontrol gitu saminggon sakali. Masa nonton teh kan kayak abi painten Kang ieu atos meser. Terus bumi ka dieu. Deui kaberes insyaallah. Kita nuju masang pintu geuning tukang teh di ditu cenah kadinten deui upami teu minggu Senin. Mangga abi masa ada abi mah seueur anu bade oge sateueu kan ieu pada hansana gitu. Pada melan anjeunna terus abi milaraneun sajian
engke kumaha ka abi anjeunna kitu. Mantosan we. Mentan ieu kadamelanna eta gitu. Abi nantosan we da dinten deui oge. Manggasok. Ini ada bahan. Kan kade abi ieu da abi mah tos ada balanya cerami kita si gitu. Da artos ge jadi anu ieu abi mah. Kita oge abi mah abi gaduh. Pesantren da ari anu pesantren ari dari ka Balanja. Mangga we Balanja. Tapi Pak puntennya dina rumah tangganya kalau paling berat terasa ke dapur lese. Mohon Ya bumi mah mending tongnya dapuran. Dia orang teh rasa ke dapur. Gitu di rumah makan mohon. Tuang mantu. dapuran ge anger we makan we yo. Oh di Sarinah di mana di Bogor saya di Soto naon di Nonoy. Dalu berangannya. Pak, sakitu aja. Kita lah beli dongkap deui lah kami. Rasa juga asik mah bisa di Bandung, mohon. Mohon. Di Bandung. Pak Kamil mohon. Para wargi namanya wangsul di Bumina Raisa itu. Jantan wangsul ngontrol margi sakuma di Piterang Raisa teh piunggul ka dua ngadongeng antar siswa sa-Jawa Barat dina kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2020 hiji anu dilaksanakeun ku Balai Bahasa. Sim goreng ayeuna nuju aya di Situ Gede teh. Tuh tingali tuh. Tingali Situ Gede teh. Jadi teh hiji destinasi wisata nu aya di Kota Tasik. Itu rumah makan Raisa. Sana sih banyak Rasa ini. Insya Allah Badan Kiba alumni asrama WMBS IKIP Bandung serang keluarga pramuka kota Tasik anu katoel manahna ngiring ngampalkeun donasi kanggo kabedah bumi Sepuna Raisa anu prayogi direskeun. Insya Allah bakarengse itu berarti kantosan belum gurame, belum pedas, sareng sanesna ya sebenarnya emut ka karena dongeng rumah makan masih pisan. Pan aya preman bager kita sok jajan di rumah makan tapi sok ngadegungkeun sirah ieu tah pelayanna budak umur 14 tahun gitu jadi pemi jajan teh nuhun ya duitna degungkeun sirahan gitu kan. Jadi gitu serang gitu tah si preman teh gitu tapi bagus sok bayar. Kang kopi jang di ladangan. Dileut pas bere mayar degungkeun sirahna teh. Hiji mangsa maot tah ibuna teh, ibu preman maot. Ngemut mah cenah urang teh bawa dosa ti budak nu sok didegungkeun sirahna buat yang budak yatim teh. Terus ras lah
Jadi ibuna ngantunkeun teras dosa sok kedung sira akhirnya mainna ka rumah makan nepangan budak gitu kan. Yang jadi pun biangnya makang teh seminggu ka pengker ngantunkeun. Akang teh rada dosa ka Ujang teh padahal jajan ka dia sok ngadegungkeun sira Ujang gitu kan. Tati ayeuna mah insyaallah pami akang jajan ka dieu teh sira Ujang mau didegungkeun deui kita. Eta budak teh melong kana boga si preman teh gitu kan. Eta leres Kang. Leres sama akang jajan ka dieu mau ngadegungkeun sira Ujang deui. Tah Kang. Upami akang janji jajan ka dieu moal ngadegungkeun di sira abdi ke janji upami akang pesen kopi ka dieu ku abdi mau diciluan heula. Eta protes jami nu ka ti desa anu teu wantun terus terang akhirnya ku eta tah ku panggawean Rusiah gitu kan. Dia mau jajan kopi, teh manis. Tapi tuang sanesna sacara suku teh di ciduhan heula. Aya preman dah. Bari mabok lebot ka rumah makan gitu kan. Kebaca rumah makan Padang. Lebot we. Kepala kakap cenah. Teu aya can kepala kakap. Renang teu aya. Kikir teu aya gitu kan. Kita naon rumah makan Padang teh. Kepala kakap tuh aya, renang kikil kosong naonan teh dagang rumah makan Padang teh. Akang mau lepat-lebat. Coba tinggal pelang. Ada tinggal teh. Sana rumah makan Padang, ini rumah makan Padang. Rumah makan lepat maca. Ayo jadi tah. Oh, ini rombongan tamu sama mobil. Lebat ke rumah makan, efek teh. Sangu rencana teh aya goreng lauk aralit, tahu tempe, lalap sambal tau sakit tuh. Kita kumaha can daging acan. Rumah makan teh kalau ke tempat alus cenah teh. Naon dagang rumah makan kieu? Da jasa nu kaduna. Bapak tinggal we cenah teh pelangna, ieu mah namina ge rumah makan sederhana. Teu motah, cakna ge eta saya aja. Wah, ieu katingal ieu. Pantos sumping tuh. Oh, naon belum lauk. Itu namina teh rumah makan 2F. Itu singkatan F teh. Fatur Rahman sareng Cici pun bojo. Teh nyambungnya. Belum lauk itu tuh kalapa mah tuh saya ya. 70 itu tuh. Maka para wargi orang nada siang di Situ Gede destinasi wisata ka Memet ka Jojo urang Kota Tasik. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek.